aja nih. Ini sih non ya. Oke. Ya. Nadanya dibayar. Can dibayar naon? Eta kan tentang ayam jeung cairna jadi 5.000-an. Aing sih. Aing sapes deh wae. Geus kudu mayar di wae aing. Anjing. Duh, teh. Kayaknya ka abi ka di deui. Tapi ulah bohongnya Wayahna. Mohon teh, moal. Aing paling halak ka aing. Aing geus kudu mayar di wae. Anjing sebenarnya aing bager teh bager. Wah. Nah, bengkel mal buka deui eta teh. Nyau pu si Faisal kan ngaladog we ulin eneh ge eueuh kehet cek aing terbuka di bengkelnya onder dieuna nya keneh. Oh, wah padahal mah buka deui nya anya lumayan wah 1.000-1.000 kiwari mah hese ngan pagawean teh. Mana geus? Teman tuh. Pak. Dede Pak. Atas di mana mana Faisal? Atas ininya. Siapa daripada undang lu mah bengkel buka deui itu. Yang bisnis motor deui mana yang ngadean mah kono bisnisna. Saat tuh. Jajan heula. Jajan heula kopengnya jan mah. Buka duit yuk. Cek aing buka bengkel atuh lumayan wae. Wah, kepurun. Pan bapak melihat di motor mana buka Lu modalan. nah di modalan naon Pak itu kilo makannya under di las katanya Kok belian motor aku mah? Aya tuh nunungakeun motor rek. motor naon Motor alus mah kana mah 1 juta cuma murah. Kebutuhan duit. motor naon motor alus teh Teuing pokona motor kebutuhan duit ngaran negara kebutuhan duit. Terus nawarkeun lagi. Kalau ke jalan alus mau beli tuh tawar ke 800 ya tuh bahan lang sama. sok jadi TNI kan Kudu langsung digorengan duit pokok. iya atuh nyokot heula ai bener mah motor alus Bener. Sok TF kana nak reuing. iya tawar 800 mah Oh mau rasa juta atuh. Oke, dibalikan deui leuwihan mah. oh kan tuh perbuatan motor nanti ada buruk motornya Heula. yang nyaho ku aing kok tadi usahain ke bisnis Geus mah aing useup ieu mah. Bisnis teh heueuh kieu. Telepon heula euy. Halo. Besok bawa buru. Cair ieu mah geus pasti lah. Sok buru bawa heula ka dieu. Di duitan enak keneh. Heeh. Sok burunya. Iya mah. Ulin ke awewe bisa. Mah nih. Pakai musik. Oh aing. Aku malah langsung ke bapak aing. Long. Jadi. Iya ya. Mun ka dieu mau motor. Ulah ke bapak urang. Geus aneh atuh lah. Ka urang. Oh. Kade awas ya lamun ka bapak aing. Ka urang heula. Urang ngwana di posona. Kade ulah ka imah. Iya mah bisnis teh bener iya mah. Can ayeuna ieu genep ratus mah geus di tangan. Can kok aing digesek di motor teh ieu mah. Ieu turun pasti. Beurang kok aing 300.000 naon. Aya 700. Si Isa teh bisa kieu hungkul tah. Cek aing ge. Tinggal neangan spot mancing. Aing Faisal ngelajokeun ka aing kunyuk. Teuing. Oh itu tadi jalan mana ke aing. Aing terakhir. Oh aing. Aku malah langsung ke bapak aing. Long. Jadi. Iya ya. Mun ka dieu mau motor. Ulah ke bapak urang. Geus aneh atuh lah. Ka urang.
Kade awas ya lamun ka bapak aing. Ka urang heula. Heeh, urang ngwana di posona. Kade ulah ka imah. Heeh. Heeh. Iya mah bisnis teh bener iya mah. Can ayeuna ieu 600 mah geus di tangan, can kok aing digesek di motor teh ieu mah. Ieu na. Turun pasti. Beurang kok aing 300.000 naon. Aya 700. Si Isal teh bisa kieu hungkul tah, cek aing ge. Tinggal neangan spot mancing. Faisal ngelajokeun ka aing kunyu. Teuing. Oh, itu tadi dari mana ke aing. Bang, Siapa kumaha ka ngelajokeun aing tuh? iya bayar. Naon? Kentong. Encan dibayar gitu. Can aing na duit mana pan mantak nawarkan manuk ge. Jadi apa dibayarkan oleh kumani nah? Siapa masukan aing kita meyakan ke aing tegas dibayar. Cih, orang tadi nama aing jahit nganjuk kan pada mana wa juga nu kumetak juga nu hayang. Ketak debikan ge. Siapa? Iya, bisa kieu ya. Jika tawarkan mana manuk ka bapak mana yang boga duit yang bayar itu deh tuh. Halus ente manukna. Halus manuk masak. Baciona ge geus tawarkan heula bisnis aing mah ya ulah Banyak bawa yang latu ya. pokona mah ka urang 300 kumaha tawarkeun gope kerap teuing pokona mah ka urang 300 Nah, mal ting 300. Ke panjang maneh. Nah, halus gitu. Ih, halus Ujab geura ulah ka eta kan hal. Yuk, ini kan heula. Yuk. Nah, itu motor saha. Mas, Pasar. Iya motor saha? Isa Bu. Motor si Isa saha teh? Masih Isa ditahanteun ka dieu, wa. Anjir, si Faisal beli motor kieu. Teu bisa barai teh. 400.000, wa. Bagi di duitannya. Acan, Hari si Faisal. Ayo ngomong 1 juta sekarang. Faisal bagi. Pak. Yo, bisnisnya nih, we. Manuk? Segala sia geus motor geus bisnis manuk jas ieu bisnis teh. Ji, pancana cek bapak kudu diajaran segala lagi bisnis mah. Motor bebejanan melina 1 juta. Kade ulah bebejanan modalna. Ari manuk eta yang sabaraha? 500 lah, Pak. Gope lah. Kok. Cik neula aing. Pak, itu manuk Pak. Ieu 500 meunanya. Heeh. Ieu 1 juta. sok duitan atuh. Juta naon? Nah, duitan naon kan ieu kan 400 motor teh. Ieu 500. Aya kena jadi 100 kok. Bebeja. Ci, bejanji aing heula langsung. Kumaha tuh? Yo, Faisal babalas siap tanya. Aing bisnis teh sia teh kudu jujur naon kena. Ka ngabohong ka aing. Nyebutkeun ieu motor menang 1 juta teh 400 ya teh. Mun tong kitu penting kejujuran kayak di rumah. Bukan ngaranna ge bisnis mah kudu aya batian. Urang geus kacekel mah nu batian 500 mah tina motor hungkul ge. Can manuk we nya tah? Di dituna 300, urang jual gua ka Sia urang gitu kunyo. Ieu teh motor teh jualan sia. Meureun di dituna 400 ulah ngabohong ka kolot, aing mah modalan. Bayar ka ka sia. Sabaraha ieu? 300 kan kau ieu mah. Motor sabaraha? 400. Tapi leuweung keneh heuy. Aya keneh 300, geus ka dieu. Tah, keneh. Nah. Tahu ya? Iya, tah, tah. Tah. Kau mau 200 nya? Ih,
Udah panggil modal aku mah. Kapan dia aing 300, cek teh jeung maneh 200. Ah, karep aing 200 ya. Daek ke teu kajen tinggal bawa deui manuk mah tukang lupa aing. Duh. Anggas. Teu ongko mamangnya. Aing ka aing. Nah, kakolot aku mah tuh. Jadi teu boga bati. Ulah ngabohong kolot masa, kudu jujur. Mau turunnya. Iya ka aing kumaha? Terus aku ngapain? Terus 100 deui. Jadi mau jadi membawa deui ji. Aing mending keneh. Bae lah aing daripada kudu manggihan wadoyok mah. Geus. Suturkeun.